lamun orang nyaritakeun di Cina dengan bangga jeung takaburna Raja Xi Jinping. Bener teh yang ngomong. Sia nyaotan teh presidenna. Xi Jinping. Bener teh? Sia mah bener bae ngobrol jeung nu bohong. Jeung nu bodoh mah bener bae beurnya. Xi Jinping dengan takaburnya carita di dunia negara paling kuat, negara paling hebat, negara paling kaya di dunia dan tidak akan terkalahkan oleh negara manapun. Jadilah Cina negara adidaya, ditonjolkan rudal terbesar di dunia, diabringkan di Cina, ditonton ku dunia. Rudal terbesar di dunia di Cina disorot Amerika, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Timur Tengah, Indonesia nempok. Wow, gede amat. Dengan penuh ketakaburan, tidak ada negara manapun yang akan mengalahkan negara Cina. Encan bahasa, encan garing-garing acan letah nyaritakeun kos kitu. Cak Allah aing boga rudal terkecil di dunia. Terkecil di dunia, sia terbesar di dunia, aing terkecil di dunia. Kuman. Virus ge bahasa batur, bahasa urang mah kuman. Sia masuk haju sok-sokan segala virus segala naon. Eta teh virus teh bahasa batur, bahasa urang mah kuman. Sok nyaho kikituan. Kuman terkecil di dunia. Baheula malamun di dia aya kumanan ku kolot urang make kaca digitukeun dialaan hiji-hiji. Kuman masya Allah eta binatang terkecil anu biasana nyelap di papalangkakan. Papalangkakan awewe. Tuh, saya masya Allah. Kuman nah ku Allah disebar cek Allah lawan sia kuman gede rudal terbesar aing boga virus terkecil di dunia. Masya Allah ku hari ambalaya ka unggal negara himbasna sabodo urang Amerika urang Eropa sabodo tapi ieu kan himbasna ka Haji Pandi. Jadi Haji Pandi teh kuari teu bisa umroh. Mana ya Haji Pandi? Nah, caknya aing nalangsa kuari barang aya Corolla. Aing teu bisa umroh mangkana hirup aing di dinya. Dan mantap kuari jalan neuleuan embeng ora bae neuk disamin ku aing nya deui. Tak ieu lah himbasna. Urang mah ulah sieun-sieun kabeh ge meunang ti Allah Subhanahu wa taala. Urang mah geus nekat hirup wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi yuhyi wa yumit. Nu encan aya corona ge paeh mah paeh bae. Ketika aya corona waya hirup mah hirup bae. Perang di Irak nu teu paraeh ambalaya. Perang di Suriah nu teu paraeh loba. Perang di Yaman nu teu maraot ambalaya. Nu perang di Yaman anu paehna di Cisoka loba. Nu perang di Suriah nu paehna di Blaraja ambalaya. Paeh mah teu kudu corona, teu kudu perang, teu kudu eta mah ajal. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tetegeun dina qalbu urang. Eueuh kematian ku sebab kelaparan. Teu aya paeh ku sebab gering. Aya paeh ku sebab kelaparan. Paeh mah ajal. Titik catat eta. Ulah sok haju. Wah, segala mamake ieu, segala naon. Maksudna karunya kanu endek nebak ka awewe. Cak aja pengen disuing teh henteu sia eta. Masya Allah, tuh biasa bae sih. Tenang bae urang mah. Ulah sieun-sieun. Kula ngomong gitu kunaon?
sapoe tadi nu datang ka imah nu ceurik sabaraha urang geus kudu dihitungan. Kenapa Mbak? Saya ini ingusan pilek takut corona aja Pak Kiai. Tolong katanya didoakan. Je budak pilek besieun siapa kuari. Teu kebal datang deui make masker ka dieu limaan di pabrik. Kenapa ini? Saya katanya ini pada panas ini takut kena corona. Wah, ieu budak hararese amat teu garaji. Santri mah santri eueuh nu make masker. Tenang cak santri. Ha, tuh paeh mah geus biasa. Kasieun hiji doang santri. Kasieun santri. Sebab naon dipake kasieun atuh harta teu boga mobil teu gableng.